Bisa be pekerjaannya cuma dua, terus nggak pernah libur atuh ya. By the way, info lokernya tuh dari Not For You. Enti sebenarnya mah ngan pedan lain mah areraan. Sebenarnya mah aya urang, si Anunu ngan kelibur, terus aya ting pernah sekalian kenalan nya jeung karyawan Misobek. Nah iya. Namanya sa Michael, di Misobek bagian naon? hitungan duit batur, Alias kasir. nah, karena Michael asli nama Aep bagian kasir lanjut. Namanya sa Ibrahim Opik. di geronan naon? Opik. Posisinya di Misobek jadi naon? Agak lama striker. Aya ina? Eno tukang roll mie. Tah, si Opik tukang ngerol mie, boleh nama jadi striker, tapi nggak sakur ngimpi. Lanjut. Mari kita nyamuang. Tanya tuh dasar gawe. Gula kawung saparapat sabaraha? Tong ngebahas gula kawung bisa diabetes. Yang geus, ngaran saha ngaran? Charles. Ngaran tukangna? Hidayat. Nah, Yat bagian naon di Misobek? Bagian tinyu. Nah, si Dayat bagian percayaan, jago ngeracik minuman. Kamu oral itu. Paling sakit tuh heula we nya. Nu lainna aya nu keur libur, aya nu can datang, aya nu keur tahajud. Tah iya hiji deuk datang. Mani saha ngaranna? Naon sia?